Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran mitra, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Mang Maman. Kumaha sadayana sarareha? Mugia lungsur langsar mulus rahayu berkah salamet. Urang ngedongeng mitra neraskeun hanca garapan dina acara dongeng Sunda. Ayeuna teh bagian kaopat dina cariosan kalayan judul Jago Bojong karangan Bapak Kak Sukarna nu diropea atanapi digarap deui ku Mang Maman. Sok mitra supados teu nyangkolong teuing kana waktos marangga kasadayana. Sora goong panjang dibarengan ku si Udi, sigarek cingogo bari reungeuna arek ngarau bujur Sarila sarta tanggah bari ngomong kieu. Sarila, Den Jaya ngajagoan di luar nyai. Ceuk si Udi bari neuteub. Atuh geus sararea keprok bakat ku panuju ku si Udi. Sedan, dicajag si aku aing ha? Ceuk Kang Darta bakat ku panasiut najong ka si Udi nu sigarek mangku bujur. Tulung! Ceuk Nyi Sarilah bari beureum. Mitra kaum dangu, sora salirah ngajerit dibarengan ku panajong nu nyamber gado si Udi. Tapi si Udi teh rikat ngalenggak nang karak bengkang sarta gulitik badana ngajauhan ka Kang Darta. Porejat manehna hudang bari nyampeurkeun Den Cahya sarta ngaharewos ieu. Jagoan Den, ieu sugan bae careuh deh ngudag ka abdi. Ceuk si Udi. Bari terus pasang kuda-kuda siga nu heueuh. Barang sebrut Kang Darta nyerang, becir manehna ngabecir lumpat heula ngajauhan. Nuleu polahna si Udi. Ongkoh wani tapi hatar Kang Darta ambekeun pisan. Gancang bae mesat bedog ngabeledig ka si Udi. Anu harita ngadago bari prakantang priginting ngalejeg nungguan lawan. Siga heueuh hayang gelut atuh seak Kang Darta teh harita ngudag si Udi. Barang Kang Darta geus deukeut, teu tatapasini deui. Hiuk bedog disambetkeun. Tarikna kaliwat saking golebat ka tojo bulan. Lep si Udi ngahindarkeun. Atuh bedog nyabat angin. Ari geus henteu keuna mah becir si Udi teh lumpat ngajauhan eta tempat. Geus jauh manehna cicing nungguan deui musuhna. Sedan, ceuk Kang Darta bari seak ngudag deui. Salilana kitu bae mun diudag si Udi teh becir lumpat ngajauhan. Tapi lamun geus jauh manehna nyampeurkeun deui. Beuki lila beuki jauh mata keheul keur Kang Darta. Manehna tepi ka poho teu inget ka pakalangan. Ari nu di pakalangan Nyi Sarilah teh atoheun Kang Darta eueuh di dinya. Terus manehna nyampeurkeun ka Den Cahya nu keur neuteu. Baranggo
Ok bae nanya sorana mani harosos. Kang, nuhun abdi ditepangan sareng Kang Udi ka dieu teh. Ceuk Sarilah bari neuteuk. Sanajan asa-asa oge teu burung waniun deukeut. Laras Sarilah, mani tepi ka leuleus suku saban wengi milarian Nyai Akang deh. Tapi teu kapendak bae. Namung nembe ayeuna urang patepang deui. Nuhun Sarilah ditepangkeun. Di mana Nyai linggih teh? Jawab Den Cahya bari neuteup semu geugeuh. Sarta maranehna aya di luareun pakalangan. Sabab di jero pakalangan mah harita teh geus ngemprung deui. Kang, abdi teh ayeuna mah nganjrek di hiji jago anu jenenganana Basidik anu kaparengan guru Kang Darta deui. Tah di lembur ieu abdi teh Kang. Jawab Sarilah bari neuteup kawas nu sono pisan. Sarilah, kumaha tiasa urang ngadamel hiji waktu pikeun ngobrol? Ceuk Den Cahya, siga nu hayangeun pisan bisa ngobrol paduduaan teh. Kang, abdi teh aya dina sepenganana Basidik. Janten upami engkang hoyong ameng sareng abdi kedah nyuhunkeun widi ka anjeunna. Nah, Basidik teh sepuh Nyai. Ceuk Den Cahya hayangeun nyaho. Ih, sanes engkang. Kumargi waktos di tempat otobeus teh diandir. Abdi kantos ampir disiksa ku Kang Darta teh. Gara-gara na ambekeun ka engkang pedah ngalungan ku abdi dianterkeun sarecetna. Tah kitu engkang asalna mah atuh Kang Darta ngamuk malah kendang oge diruksak. Tah kanggo nyalametkeun abdi sareng panayagan kapaksa abdi ka dieu heula sementawis waktos mah supados abdi teu kaganggu nya nganjrek teh di Basidik. Anu sanyana Mas Basidik teh guruna Kang Darta. Janten sanes sepuh abdi Kang, namung nu tanggel jawab ka abdi ngarah upami aya nu hayang meunangkeun ka abdi teu tiasa diwidian tanpa anjeunna. Kumaha kinten-kintena Sarilah upami engkang mundut widi ka anjeunna sangkan tiasa amengan sareng Nyai. Cabihan bae engkang, namung kedah tiasa bae ngambil hatena. Sareng biasalah artos oge teu weleh ngiring niatan kana pelaksanaan eta kahoyong. Jawab Sarilah bari neuteub deui kawas nu hayang teleka Den Cahya teh. Nyai, kumaha ayeuna Nyai teh bade ka pakalangan deui? Moal engkang, keun bae da aya anu asanes. Malah upami numutkeun kahoyong mah hoyong dugi ka wengi ieu bae ngalayang di pakalangan teh. Tapi Reug Nyi Sarilah teu neruskeun omonganana. Tapi kumaha Nyai? Ceuk Den Cahya atoheun pisan ngadenge eta omongan Nyi Sarilah teh. da aya tuturkeuneun abdi. Abdi teu gaduh kanggo titip diri sangsang badan. Teu gaduh pamuntangan anu bakal bade bela tumutur. Jawab Sarilah bari neuteub ka Den Cahya sarta katinggal budi manehna ngalimba. Kumaha upami muntang ka engkang Nyai? Ceuk Den Cahya wegah-wegah oge nyarita kitu kapaksa bae diomongkeun. Abdi sieun engkang. Jawab Nyi Sarilah bari teu weleh neuteub. Sieun kusaha? Seueur pikasieun mah engkang. Sieun engkang cilaka upami abdi muntang ka engkang. Cilaka kumaha? Abdi teh ronggeng engkang. Kumargi abdi ronggeng tangtos bae seueur
anu hoyongeun ka abdi, tangtos bae seueur anu nutur-nutur ka abdi, kahoyong namah mondokan abdi. Namung alhamdulillah tepi ka waktos ayeuna mah sanaos abdi ronggeng oge teu acan katoel-toel acan ku batur teh. Abdi usaha sakuat-kuat abdi, sangkan abdi murni, sangkan abdi teu kasentuh ku lalaki saha bae. Abdi teh ngaturkeun nuhun engkang. Abdi ngahaturkeun nuhun ka Gusti Nu Maha Suci. Jalaran awak abdi teu karampak ku sadayana, bujeng-bujeng tiasa karampak katoel oge henteu, ceuk raraosan mah. Tah anu ngajantenkeun abdi teu karampak teu katoel teh kumargi aya Kang Darta anu tara eleh wawanen ku batur, anu tara eleh gelutna. Atuh manehna teh kasohor ku sararea disarebut jago bojong. Teu aya anu wantun yang harepan ka manehna teh, jalaran teu wantun ge gelutna panginten. Ari Kang Darta hayangeun pisan ka abdi. Atuh gancang ku abdi dipake panghalang kanu sanes. Janten lamun aya jalmi keukeuh pateukeuh hayang ngaganggu ka abdi, nya ku Kang Darta diberesanana teh seueur anu pacundang ku anjeunna mah. Ta eta engkang kasieun abdi teh, kumaha upami abdi nyeluuh ka engkang? Saha anu bakal ngayonan Kang Darta? Nu mawi ceuk abdi mah teu aya deui akalna engkang. Sajabi ti sumping bae ka Abah Sidik anu dicicingan ku abdi ayeuna, urang kapaksa nyaluuh ka anjeunna. Upami urang diwidian ngobrol lami sareng abdi ku anjeunna, hartosna Kang Darta moal wantuneun ngaganggu. Ceuk Nyi Sarilah bari teu weuleh neuteub ka Den Cahya. Janten Nyai teh masih parawan atuh, upami murni mahnya leres teu acan kagungan caroge. Teu acan engkang. Jawab Nyi Sarilah bari terus tungkul maning ngeluh bet nalangsa ditanya kitu teh. Mangga Nyai, engkang encing bade ngadeuheusan ka Abah Sidik kanggo mundut widi hoyong ngobrol paduduan sareng Nyai, ceuk Den Cahya bari ngareng hapanjang bakat ku adoh meureun. Mitra keur jongjon ngarobrol kitu, kagandengan gunung ngigel keur marotah kanu ngigel keur marotah semusuka. Jol deui si Udi datang bari haruha hareho kawas entas lumpat jauh sarta nyampeurkeun Den Cahya. Sadatang-datang pok ngomong, "Aduh, ya beres ngobrolna." Ceuk si Udi reng hapranjug napasna teh. "Geus Udi, kumaha ari Kang Darta? Manehna ngabari ka abdi den, sigamna mah ayeuna teh keur kajieukkeun bari ngabar bodogna. Dah upami tos beres ngobrolna mah kapeksa bae urang kanjunkeun ieu tempat teh nya den ngarah salamet sararea." Beres Udi, malah kuring geus janji rek datang ka Bapak Kukutna Nyi Sarilah. Isukan teh rek menta idin pikeun ngobrol nu samemena. Sanes kitu nya Nyai, ceuk Den Cahya. Bari ret deui ngareret ka Nyi Sarilah. Sumuhun kitu, jawab Nyi Sarilah bari unggeuh. "Nyai,
Ayeuna engkang permiosnya ngarah salamet sadayana. Teu aya deui calana iwal ti engkang kedah ngantunkeun heula ieu tempat. Sae engkang, encing ku abdi diantos-antos. Saenggeus amitan kitu mah leos Den Cahya jeung si Udi haritain di tidinya. Lembangna deh guragiru sabab manehna sieun kapelenggo ku Kang Darta. Lain sieun henteu wani nyang hareupane eta jalma. Tapi hariwang Den Cahya cilaka kabawa-bawa. Pikirna teu salah pisan. Barang leos ararindit ku Nyi Sarilah diteuteub. Teu kanyahoan jol datang Kang Darta ngajingjing belog. Ari jol, ari sorongot ka Nyi Sarilah teh ngambek. Adilah, nah make teu ngabalieur sakitu rek dibacok ku pamatuk si Udi teh, ha? Bogoh. Ceuk Kang Darta mani nyeureung. Ari Kang Darta sok kitunya. Ka itu ka ieu teh ngan bendu jeung bendu bae. Apa nu ngigel manehna teh Kang? Rek boga pola kitu kieu ge mangsa bodo. Asal ulah antel bae abdi mah. Jawab Nyi Sarilah bari melong gawas nu keheul deui. Iya, kabeh oge geus nyahoeun. Ye Nyai deh aban kukutan akang. Aban geus ditangkes ku akang sagalana. Naon kaperluan Nyai? Naon kaperluan anu ngurus ka Nyai? Nya akang anu nyumponanana. Tapi naha pangkat si Udi anu ngaleledek jeung rek mangku bujur make diantep kalah diajak ngomong. Leuheung deui. Lamun akang teu ngigel mah pan ieu mah akang oge keur ngigel. Tapi dipeulaan bae da ku si dakukeun tetelo teh. Kang Darta, piraku abdi kudu bogoh ka manehna mah. Nu matak abdi mah teu kapakalangan deui teh. Da eta akangna babari nafsu, babari nenggel ka batur. Kamana tah? Baturna si kurang ajar teh deui. Piraku kalieuna sosoranganan mah. Nah, saha nu mayarna? Tah, di dieu akang mah pinter ngabalinger. Galak tapi beunang kabobodo. Buktina si Udi anu ngigol-ngigolan ka abdi tepi ka bebas teu mayar lantaran ku akang ditajong. Atuh manehna ngaleos da sieuneun meureun. Tapi anu rugina pan abdi ku manehna teu dibayar. Manehna peler ngigelan ka abdi. Manehna peler unggek-unggekan sigarek nyium ka abdi. Manehna peler nyang hareupan ka abdi. Bari rengku siga nu rek mangku bujur dina panganggesanana teh. Tapi hayoh ku akang ditajong. Atuh manehna bebas bisa ngaleos ti pakalangan. Anu hartina teu mayar da diudag-udag ku akang. Saha ayeuna nu kudu mayar? Ceuk Nyi Sarilah. Abaleun pisan kana jalan keur mepes Kang Darta mah. Geus nyampe ku akang dibayarna. Lamun batur teu mayar mah keun ku akang tanggung jawab. Tapi ayeuna mah geus bae. Balik entong diteruskeun di dieu. Penting ieu mah nya sabab bisi nimbulkeun panapsueun deui pikeun akang. Kitu emutan abdi oge. Ayeuna teh rek wangsul karolompok. Dung atuh, sadeukeut hayang dijajabkeun. Teu kudu dijajabkeun Kang Darta, da cakeut. Ceuk Nyi Sarilah bari ngaleos ninggalkeun Kang Darta anu masih nyekelan bedog. Mitra kaum dangu jeroning Sarilah bari anu ngarigel ronggeng maharita teh masih ngemprang
maranehna teu ngariri ka anu ngajingjing bedog. Sabab kabeh oge ngarti yen Kang Darta mun keur ambek pasalna ngan nyisarilah. Sabab geus loba conto mun nu ngigelan sarilah, akibatna kudu bae ribut nyang hareupan Darta. Nya kitu deui Kang Darta, ari eueuh sarilah mah hatena ngarasa tenang. Terus bedog diasupkeun kana sarangkana deui. Manehna ngan lujag lejeg bari nginget-nginget musuh anu geus kumawani. Caluntang kawas nu ngoa ngajak ribut ka manehna. Si Udi kacipta bae keur ngengkak ngigelna motah sarta salasap sulusup ari breh enggeus moconghok nyantong hareupeun sarilah nu matak asa kahina karasana ku Kang Darta mah. Ari si Udi jeung Cahya anu leumpang jarongjon arek muru ka imahna. Sajajalan ngobrol bae nyaritakeun kajadian nu kalakon ku manehna. Geus kitu terus disambung ku Badami keur isukan lamun nganjang ka sarilah. Atuh pok si Udi nanya kieu pok-pokanana teh. Kumaha enjing Deden? Bade nyalira bae angkat ka ditu teh hatanapi sareng abdi. Ceuk si Udi bari neuteung. Tangtu bae atuh Udi jeung maneh. Na kumaha lamun aya bancang pakeuh? Sedeng kuring mah teu bisa nanaon apan. Lamun aya nu mega teh mah lapur meureun. Moal ngaganggu kitu Den, kana obrolan Aden sareng Nyi Sarilah. Kiraku make jeung ngaganggu sagala rupa. Apan mun kuring keur ngobrol jeung Nyi Sarilah, maneh mah bisa ngajauhan Udi bari ngajaga bisi arek bisi anu rek nganiaya ka kuring. Jeung lamun kuring perlu pitulung pan gampang ari aya Udi mah. Leres kitu mah. Aduh Den, kedah sareng abdinya sabab bisi aya siku si wulu-wulu galagah kancana. Jangju meureun abdi anu nyang hareupanana teh. Tah, jijiheu Den karaos nya pentingna aya pangabisa dina jurusan penja teh. Bener Udi. Nuhun euy. Maneh geus aya pangabisa kitu. Geuning aya gunana ayeuna mah. Tapi nyaha abdi mani susulumputannya Den waktos diajar penja teh. Nah atuh make susulumputan. Duka cuy, da guru abdi anu kitu teh. Duka sieun ngariweukeun ka tatangga, duka sieun dipiguru ku anu sejen panginten. Da sieun ku ahli agama, da teu kenging sanes Den. Is, salah tah pikiran teh Udi. Ulah waka nyangka goreng ka batur euy. Sabab ceuk rasa kuring mah teu manggih larangan ti ahli agama naon bae kana seni teh. Ngan paling-paling oge anu dilarang teh ngalakukeun kagorengan anu dilarang ku agama dina lingkungan seni. Tah, ari kalakuan goreng mah teu di seni, teu di nu agama. Goreng mah goreng bae. Upama kieu euy, dewek bogoh ka Sarilah sarta Nyi Sarilah ronggeng. Terus bae dewek teh ngajak sare satubuh kalawan teu kawin heula. Eta teh salah. Jeung sabisa-bisa ulah tepika tina seni jadi sono. Tina sono jadi bogoh. Tina bogoh jadi mondok. Tanpa inget kana hukumna lamun urang rek ngajalankeun kitu. Nya kitu deui anu sok ngalajar bag-bagan agama. Kadang-kadang urang sok manggihan anak muridna nu geulis jadi inceran guruna. Malah kadang-kadang maranehna ingkar tina ajaranana. Tina ngawarah jadi ngarah, tina ngarah jadi ngaruy kapincut. Kunu diwarah akhirna ngajak teu bener. Tapi ieu teh teu heran euy. Sabab pangaruhna
diparentah ku bangsa deungeun. Pantes urang rek teu ngarti kana kaayaan nu sabenerna. Kudu kumaha urang nyontoan ka anak buah teh, boh dina seni, boh dina agama, anu saluyu jeung hukum anu dibenarkeun ku agama jeung dari gama. Jadi yakin urang teh kudu ngusahakeun sangkan ahli seni, nya kitu deui ahli agama, sing bisa mawa bangsana ka arah anu maju. Sabab lamun bangsa urang luhur kabudayaanana sarta terus mupukna, tangtu engkena bisa jadi bangsa anu bebas dina genggaman bangsa asing. Tah lamun urang geus bebas, tangtu urang jadi bangsa anu kuat jeung kasohor, murah sandang, murah pangan, sepi paling towong rampog, ceuk Den Cahya. Bari neuteup ka si Wudi anu harita keur kerung, siga nu mikir bari ngadedengekeun dununganana anu keur ngomong. Aden mah aligus ngalancur kadinya aje, baku teu meunang curuta carita kitu Den. Ari hayang salamet mah ayeuna mah mending keneh nyaritakeun Nyi Sarilah bae jeung si Darta jago bojong. Jawab si Wudi teureuseupeun ngobrol anu teu kaharti ku akal teh. Kumaha tuh nyaritakeunana? Dabongan maneh sorangan make mamawa pencak susulumputan sagala. Is, Aden mah kirang ngartos. Anu dicarioskeun abdi mah guru abdi Den, lantaran dina ngajarna ka abdi susulumputan. Aduh ceuk bae abdi teh aya sangkaan kitu, sanes ngupat anu sanes. Sareng ari nyarioskeun Kang Darta sareng Sarilah mah gampang, geura kieu Den. Aden kacawisnya je kapelet ku Nyai Ronggengnya, nya make kapelet sagala Den. Kacariku naonana Aden teh, kacariku sorana anu halimpu, ajawa kacariku ngibingna anu leuleus. Lihat, abdi mah teu ngaji ku Aden mah, japang teusna mah lain kapelet ku Ronggeng, tapi kapelet. Jawab si Wudi neruskeun omonganna. Kapelet kunaon euy? Ceuk Den Cahya bari ngalereng. Jangju kapelet ku ngambeknya Kang Darta. Sabab lamun Kang Darta jeung ngambek mah Aden teh moal jual deui nyeangan Nyi Sarilah panginteunnya. Bener tah Wudi. Jadi tetela euy, kuring oge kapelet ku Kang Darta mah. Sabab lamun ngareret ka Nyi Sarilah sok terus lurat reret neangan Kang Darta. Jadi yakin neangan Kang Darta leuwih penting batan ninggali Sarilah. Jawab Den Cahya bari gelenyu imut. Nyuhun aju Den, ari ngarojos mah janjeun kanggo urang teh kedah jiasa meunangkeun Kang Darta. Lamun urang jiasa meunangkeun Kang Darta, lamun dina geluje mah lamun dina geluje mah bisa ngelekeun Kang Darta, sing deui jadi padalukan urang. Nya jidinya urang bisa ngaboyong Nyi Sarilah. Margi diemut-emut mah teu seusah geuning ari nyalik Nyi Sarilah mah. Jabugu geus bogoheun ka Aden. Anu seusah mah nyinggakeun Kang Darta, anu ngeukeweuk ka Nyi Sarilah. Kartos dah katerangan si abdi Den. Ceuk si Wudi mani noroltos ngomongna teh. Karti Wudi malah karti pisan euy ku kuring teh. Jadi lain Nyi Sarilah anu ku urang kudu diincer jeung diikhtiaran teh.
Tapi Kang Darta jago bojong, sabab eta anu bakal nangtukeun urang bisa hasil jeung henteuna ka Nyi Sarila. Tah, ayeuna kakaraka hareuti ku kuring Teh Udi. Yen kacida kuring haringhang hariwang. Yen kacida kuring haringhang hariwangna. Sabab moal mampuh nyang hareupanana Kang Darta. Kulantaran kitu, soal Kang Darta, kuring nyerenkeun bae kumaha maneh Udi. Jawab Den Cahya mani ngaheulu. Geuning, abdi janggel jawab ari kitu mah. Mangga enjing mah sareng abdi kaji nya. Ceuk si Udi, bari imut asa jadi pahlawan meureun. Jep duanana teu ngomong, lantaran harita tepi ka imah manehanana adu terus rerencepan arasup ka jero imah. Kaparengan harita teh ramana Den Cahya aya siga anu keur ngantosan ka putrana nu arindi. Mitra kaum dangu, harita teh isuk-isuk Haji Abdullah dipayu nuju calik dina kursi, bari neuteup kana gambar anu naplok dina bili. Kawas aya nu dilamun dipikir jeroning ati, da manika ciri uleung kawas tamplok kana gambar nu harita dina bili. Ditaksir, ditilik-tilik, dicipta, dirasa-rasa. Keur kitu datang si Udi mairan cikopi lekoh nu kakara di cician. Sabab masih ngebul keneh kaciri siga karek cur. Ari geus nunda caina, si Udi ngaleos deui ninggalkeun dununganana. Tapi karek ge ngaringgang ngong harita di geroan. Uli, kamana ari Den Cahya? Ceuk Haji Abdullah bari neuteup ka si Udi. Nuju dicai mama. Jawab si Udi kadunungan teh nyebut mama kabawakeun ku Den Cahya. Lamun geus dicai, kadieu kitunya. Tapi sakalian bae jeung maneh kadieuna teh, lantaran urang aya bicaritaeun nu penting. Ceuk ramana Den Cahya. Bari melong ka si Udi. Mangga mama, jang jos ku abdi diwarjoskeun ka anjeunna. Jawab si Udi bari ngaleos deui sarta terus manehna ngajugjug ka tukang anu maksudna nyambeurkeun ka Den Cahya. Kasampak waktu harita Den Cahya lain dicai, tapi keur ngahuleung bae di handapeun tangkal jambu. Hatena eukeur ngalamun mikiran kanu teu aya. Nyi Sarilah anu geulis ngagoda bae hatena. Den, disauran ku Juang Rama, sugana abdi teu aya di dieu. Hanas diwartoskeun dicai hari jaje. Hari pek aya di dieu. Ceuk si Udi bari seuri. Nah aduh, make ngabohong Udi. Cawios Den, ja bohong wenang eja mah. Jawab si Udi bari neuteup ka Den Cahya sarta pok neruskeun omonganana. Dupi, Den ajos kajai. Tangtu bae geus mah Udi. Manasina maneh trongkoh kol teh masih ngarengkol. Bedug subuh disimbutkeun ari kuring mah geus kacai harita teh sarta geus salat. Ya, tanggung sae upami kitu mah Den. Margi abdi bieu kedah ngiringkeun aden disaur ku Juang Rama. Ngan hanjakalnya je, put kedah sareng abdinya. Moal kitu laku lampah abdi ngigel ronggeng ku anjeunna diindip. Wah, kiraku Udi mama make jeung ka tempat ronggeng sagala.
kira-kira tuh euy. Paje naonnya ju? Kada sareng abdi je. Ceuk si Udi bari neuteub ka Den Cahya. Teu nyaho. Ayeuna mah urang sampeurkeun bae atuh. Jawab Den Cahya bari leos indit nyampeurkeun ka ramana dituturkeun ku si Udi. Mitra kaum dangu barang jol datang ka hareup. Terus Den Cahya jeung Udi harita keneh dariuk yang hareupan ka ramana. Bari tunggul henteu tangga tina bakating ku isin. Sabab bikeun manehna mah kakara pisan harita disauran ku ramana. Cahya, pajarkeun keur licai cek si Uli mah. Geuning eta jol kalieu. Cek ramana bari ngareret ka si Udi. Rupina lepat nyarios pun Udi mah mama. Jawab Den Cahya bari ngeluh. Kumaha tah ari kitu Udi? Ongkoh dicai, ongkoh henteu. Mana anu benerna? Anu leres mah ayeuna Den Cahya sumping ka dieu sareng abdi kalawan gancang. Jawab si Udi bari tunggul deui teu waniun tangga daru masa ngabohong. Tah, geus diajar bulat belit ngarah sulit maneh mah Udi. Ari nu dimaksud ku dewek mah lain gancang. Lain gancang na euy. Tapi Den Cahya kudu kalieu. Lantaran kitu teu meunang ngabohong ya. Sabab ngabohong sakali sok terus ditambahan jadi 2 kali. Ali geus bohong 2 kali terus jadi pagawean tukang ngarahul meureun. Rumaos abdi, rumaos bae abdi ajos ngabohong kulan. Nyuji emuje ngarah geus seueur carios dipungkas mah. Kumaha ayeuna maneh digaroang ku urang kudu ngaliung di dieu teu kaberatan Uli. Nyuhun bae anu aya abdi mah mama. Kahiji cangjos hasilna tina ngariung je bakal kenging ilmu tina omong. Kadua sahendeuna cangjos mama masihan piluang gajuang bujra moal diwilah-wilah sareng ka abdi. Geuning buktosna ayeuna disaurna kedah ngadeus oge sasarengan sareng abdi. Bener dah hilang silai. Ayeuna mah Udi jadi geus kanyahoannya ku si hade silain. Yen dewek nyaur Den Cahya teh aya pi omongeun nu penting. Leres kitu. Jawab si Udi rada beukah irungna teh. Asa kapake kudunungan meureun padahal cantang tu gitu. Dah Udi, silaing ayeuna kudu nyaksian ya. Saenggeus nyaksian kudu mantuan kana rencana dewe. Mangga abdi mah ngiringan bae kumaha mama. Nyamung nyabet nyaros bae ka abdi ari kajuang putra henteu. Kasadari ya nu dimaksud ku dewek mah. Dah, lamun nu ayeuna ka Den Cahya tapi silaing oge kudu ngabandungan ya Udi. Ceuk Haji Abdullah bari neuteub ka putrana sarta neruskeun omonganana. Den Cahya, Ceunah. Kade aya pikir saeunaon mama? Jawab Den Cahya bari tangga sarta neuteub ka ramana. ieu anaki ditilik-tilik ku mama dina jero sababaraha jeung sababaraha peuting hidup katinggalina jadi beda. Jeung mimiti datang ka dieu ieu moal salah deui tangtu dibabawa ngablu ku si Udinya. Leres mama. Jawab Den Cahya bari tunggu. Dah, ayeuna kudu terus terang anaki.
sok dibawa ka mana hidup teh? Ceuk Ramana. Semununya ka Den Cahya deh. Sok, dibabantu ngaji ku abdi je, mama. Wab si Udi miheulaan. Aduh Haji Abdullah mani kerung. Bari ngareret ka si Udi. Saratapok anjeuna nyarios deui. Ngaji? Ke heula. Dengar di urang mah euy, Uli. Sabab lamun ilaing diajar tuturutan, anu kudu dibawa teh harupat keur panunjukna. Tapi ari ieu mah sok mawa bedo geuning. Keur naon eta teh euy? Lebih baik, aju bang jegukeun ku mama. Ya abdi mah, ulu tanya. Wah, sugan je paruguh nyalaku. Ari ngaji mawa bedog, ari ngigel mawa sarung. Igel naon euy? Ceuk Haji Abdullah bari neuteub. Wah, ngigel diri sorangan bae mah ba. Margi lamun urang je tiasa ngigelan mah lapur. Conjona, upami hayang mais bibit, je tiasa. Aju mais impun bae, nu gampil sareng kadadak kaduga ku abdi. Hartoisna ngukur ka kujur. Nya, geus bae ari kitu mah. Ceuk Haji Abdullah bari ngaleret deui ka puterana. Pok neruskeun omonganana. Yahya, saperti tadi ku mama geus dibejakeun. Hidup mindeng indi ti peuting kalawan mata ka ngahariwangkeun. Sabab saban-saban indi teh si Udi mamawa badog kawas arek ngalasuluh. Tapi heran lamun rek ngalasuluh ti peuting deui. Jadi tetela mamawa badog teh keur parasea. Bener kitu eta teh anaking. Leres pisan mama. Jawab Den Cahya teu daek ngabohong ka Ramana deh. Syukur atuh. Lamun urang geus mamawa badog ari ulin ti peuting, hartina urang boga kasieun ditandasa ku batur. Lamun urang sieun ditandasa ku batur, hartina urang geus boga salah. Naon kasalahan hidup teh Cahya? Abdi dipikangewa ku hiji jalmi mama. Jawab Den Cahya mani ngahuleng. Dipikangewa? Laku saha dipikangewa na Cahya? Piraku kakara oge latang tas masantren. Jol-jol dipikangewa ku batur mah. Aya kasalahan beureunya. Naon kasalahan hidup teh? Gaduh kabogoh mama. Jawab Den Cahya dumareda. Ya, palingan atuh. Ari karek lol geus boga kabogoh mah. Kudu hati-hati nya Cahya. Lantaran soal awewe deh. Kadang-kadang sok mawa kasangsaraan. Lamun urang teu taliti dina milihna, teu bijaksana dina naksirna, buktina naha bogoh-bogoh bae make jeung kudu mamawa badog sagala. Numawi anjeunna teh kabogoh ku hiji jalmi mama. Namung eta jalmi teh jago deui. Numawi abdi hariwang lantaran budina awon bae. Sigana teh hayang nandasa ka abdi. Gitu. Sing hati-hati atuh ari kitu mah. Ngan kudu ingetkeun ku urang teh nya. Anu keras ulah dilawan keras. Tapi kudu dilawan ku someah bear budi. Sarta ajak kana jalan anu hade. Omat, ulah dilawan ku bedang ieu aing wani. Komo deui lamun teu wani mah kudu ngelehan maneh. Tah, mama oge pang ayeuna nyalukan ka dieu teh maksudna mah kitu. Rek nitah buru-buru
kudu boga pamajikan. Lantaran lamun urang teu buru-buru boga pamajikan, bisi pelengkung bekasnya lahan. Hingga adik-adiknya nyiarpi pamajikaneun teh nya Cahya. Malah mama syukur hidup geus boga leuleuleuan. Sarta pek teruskeun asal urang nak bae kudu asak-asak nenjo bisi kaduhung jagana. Ari ayeuna moal ka mamana. Numawi mama, abdi teh aya kaperyogian sareng anjeunna. Janten widi teu widi oge bade miyos nganjang ka ditu. Namung nyuhunkeun dianteur ka si Udi. Kumaha mama teu kaabotan? Jawab Den Cahya gumbiraeun pisan ngadenge cariosan Ramana teh. Jung bae ari geus janji mah ngan si Udi cenah beberes heula di imah. Boh nyerang heula nyangu jeung sajabana. Kadenge Udi. Ceuk Haji Abdullah bari ngareret ka si Udi. Kakuping sareng kahartos mama. Jawab si Udi bari manggut. Hatena bungah buganggang. Ari geus aya putusan Guramana di Widian jeung disina enggal nikah. Sabab kahoyong Ramana Den Cahya kudu bojoan. Adu anjeunna bungaheun asa kagunturan madu. Sabab ceuk rasa hatena Ramana pasti doaeun lantaran sarilah geulis. Mun ditilik tina rupa hese neangan bandingna. Gancang harita amitan terus arindit ka tukang rek ngurus heula di dapur. Malah Den Cahya ge bareng mantu-mantu ka si Udi. Ngarah gancang bisa indit nepungan deui sarilah. Ari geus beres ngaturna boh nyangu jeung sajabana terus maranehna indit arek nepungan sarilah. Tapi henteu mawa badog lantaran sieun Ramana ngawagel mawa nu kitu. Teu kakocap di jalana. Harita manehna tepi ka lemburna Abah Sidik. Eta lembur teh diisieun siga teu aya jelema. Adu gancang Den Cahya teh jeung si Udi baradami ngatur pikeun pilakueun ngarah manehna salamet. Teu aya bancang pake nu bakal cilaka diri. Kumaha yeuh akalna Udi? Naha bareng kadinya teh atawa maneh nungguan? Ceuk Den Cahya sanggeus tepi ka lebah imah Bah Sidik. Kieu bae atuh Den. Ayeuna mah langkung sae. Aden nyalira angkat gaji ju. Nya abdi mah ngajagi jijil. Aya naon-naon mah gancang bae lumpat kaluar. Engke dibela ku abdi. Sareng omad kalebet teh kedah naroskeun Bah Sidik nya Den. Ade bilih lepat deui. Heug Udi, kan hanjakalna nya nyisarilah teu megat di luar. Lamun seug aya di luar moal sulit pupuntenan. Ceuk Den Cahya. Bari leos manehna ngaleos rek muru imah Bah Sidik anu geus deukeut di dinya. Sajero Den Cahya indit muru ka imah Bah Sidik. Si Udi mah neuteub bae. Adena rada hariwang sok sieun kumaha onam. Kukitu teh mah pantes lantaran manehna nyaho yen Den Cahya tara gelut henteu bisaeun pasea. Ari ieu make ludeung nganjang ka imahna jagung. Punten, punten. Ceuk Den Cahya diluarin panto. Lantaran panto imah Bah Sidik harita meundeutna regem. Jangan di luar.
Ceuk nu nembalan di jero imah sorana ngosom. Abdi kulan bade ka Abah Sidik. Ceuk Den Cahya bari kerung lantaran sorana anu nembalan lain sorana Kang Darta da ngosom jeung rada rero kawas sora aki-aki. Rengga Abah, rayu baju ke jero. Nya gangkala gaji maneh je. Jawab nu ti jero kawas nu rada geuleung. Mitra ngadenge jawaban kitu, Den Cahya rada hariwang lantaran dina basana teu aya tanda ngahormat ka jalmi nu anyar datang. Malah mah pantona oge ku manehna teu dibuka. Tapi ari basana mah bieu teh ninitah asup. Adu samemeh asup teh Den Cahya ngahuleung heula bari ngomong jero hate. Sigana ieu mah Bah Sidik teh, tapi na anyi sarilah teu kadenge kecet-kecet. Ceuk geurentes hate Den Cahya bari seleundeuk nyambeurkeun manehna rek muka panto. Bray panto imah dibuka breh ku Den Cahya katinggal aya kolot keur diuk dina tungtung hiji bangku sarta di calana komprang ari sarung dibebeurkeun leungeun kampret enggeus tukik keur tukik teh disinglidkeun. Sirahna make totopong panona cekas buringas kawas henteu kurang ecer. Rengga saha unjang je. Ceuk eta kolot bari neuteub. Bade ka Abah Sidik abdi teh, jawab Den Cahya bari neuteub ngajanteng di lawang panto. Nyaho lobana Abah Sidik ajawa henteu. Numawi teu ajan terang, jawab Den Cahya sabalakana. Maingannya ju, ini nyaho mah, nyabilek nyaon ka Abah Sidik je. Rek ngajang jalung ajawa alek gunggulu. Eta mah engke bae bah, ku abdi bade diterangkeun ka Abah Sidik, jawab Den Cahya teu ngeunaheun loba dongeng jeung loba pananya teh. Gitu. Jauh celangkeun aju. Nya ieu nu ngaranna Abah Sidik teh. Lamun ujang teu nyaho mah. Ceuk Bah Sidik bari nunjuk kana dadana sarta diukna rada cengkat kawas hayang nyaho anu sabenerna naon pamagesudan eta jalma anyar pinanggi teh. Nuhun atuh Bah, abdi nepangkeun Pun Cahya, jawab Den Cahya bari seleundeuk nyambeurkeun. Cicing. Ceuk Bah Sidik molotot bari ngaranggahkeun leungeunna nyetop anu nyeleundeuk nyambeurkeun rek ngajak sasalaman. Adureuk Den Cahya ngarandeug sarta mundur deui kanu urutna tadi nangtung di lawang panto. Mitra kaum dangu, Den Cahya teu ngeunah rasa bari neuteub ka Bah Sidik anu harita muncereng. Kawas nafsu ka manehna padahal teu boga dosa ari Bah Sidik gawe nangan malong kanu ngajanteng. Teu lila manehna ngomong bari panonna mah anteng neuteub henteu ngiceup-ngiceup. Rek naon sabalana maksud maneh neangan kuling. Ceuk Bah Sidik nyentak. Bade aya keperyogian Abah, jawab Den Cahya sabar bae sigana anye. Gabeluan naon. Abdi teh bade nepangan nyisari lah putra kukut Abah. Hayang nyebungan ni salina. Menang hayang nyebungan mah
Tapi makin syarat-syaratnya, sanggupnya julian syaratnya. Naon syaratna teh Abah? Jawab Den Cahya geus mimiti hamar-hamir. Mane, kudu bisa ngalagakeun apa heulanya. Sabab lamun teu bisa ngalagakeun kolotnya, teu meunang nyepungan nu jadi anak. Abot Abah, teu sanggem abdi mah. Jawab Den Cahya terus terang. Yen manehna mah teu wanieun ka Abah Sidik teh. Mitra, wagtosna parantosep. Hapunten tina samudaya kalepatan kakirangan kaluruputanana bumi pamugia kusadayana dihapunten. Sareng hatur nuhun rewu-rewu nuhun laksa ketiga bingahan anu parantos subscribe barong rojongna nge-like-na pokona mah tina samudaya pangrojongna. Hatur nuhun kamitra kaum dangu anu alanyar tong hilap di subscribe heula muhun. Henteu oge sawios hatur nuhun parantos ngadangukeunana. Gitu. Mung dicakapkeun insyaallah enjing patepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.